Eta kopi nak. Bersih lu amat. Kopi terus diminum dibikin kot. Terus lah rimbung mah. Kieu ge kuarok yonkeun. Terus lah kuarok bae. Ya. Ram jadah amat tetangga. Mang, si Sarah aya eueuh. Di EN Tugu isu mana bawa eueuh di imah. Pugu tadi nama nek diajak jogging, mantas jogging dekat mall, terus makan-makan, terus makan-makan orang melem dangder di kebon. Heunggeus lah itu nyaho mah. Aing nek neangan si Saroh, sungan aya di kebon lah. Salah kina ongkos, teh nyaho si Saroh di mana? Kumaha meureun? Ye, jelas tapi marahan ka aing. Doa amat lah. Mungkinkah diri ini tarik dapat terus. merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Pengaruh nyanyi nak. Terus aing dak goyang ya. Goyang-goyang ti kora aing capek ya. Coba sia gantian nu nyanyi. Kau usah aing nyanyi sia dulu goyang. Tuh, 2, 3. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gini. Biar tak mengapa. Gue nyanyi deh atuh asa hayang iluan ge gogoyangan. Sia goyang-goyang longan sia tah ka pundak aing. Biasa basi, yang gantengnya. Ganteng-ganteng sia, gantengan bapak aing. Gas ulah ribut bae. Ganteng. Oh ya kieu datang-datang yang ribut bae. Emang masalah buat lo? Sia. Apa? Pancian kayak lo lompat bogahnya kain sia. Ting bating salah nak. Tuh kan bener si Saroh aya di kebon, kok yang jailan kah? Make iya make awi kok yang rojok. Kasih sayang juga tak puas. Dah. Aing mah neangan isuk, mana di dia nyanyian wae. Masih sih nanaonan. Cek si aing nang kaasak merojok-rojok bae jubur aing. Dena sia di tangan hari saja asa ti isuk, malah nangko di tangkap tundun, maling tundun sia nya. Bijakeun we ke Pak RW sia. Ai sia maling tunun paling mah tanggal tunun aing meureun. Heueuh nya aing poho. Orangnya ieu tangkal tundun bapak sia nya. Aing poho, lo batinnya kan genjer ke kamari tahun baruan. Nah, sia mah kalau bahan poho, sedek naon nyaran aing, teu kayak perlu naon. Aing udah ngajak jogging ka sia, mantas jogging urang ka mall, tas ka mall makan-makan, tas makan-makan urang meulem dangder di kebon. Iya tuh hayu, kebenaran amat. Hayu tuh orang OTW ngomong-ngomong sih boga duit emang. Pugu aing neangan sia ge. Hayang ditraktir ku sia, beuteung aing kakerecekan we teu isuk san sarapan. Itu jelas ya ngajakan aing ongkoh, teu boga duit. Lah aing dekat sawah belah. Aing nyareuri jubur aing tadi ku dirojok, neuk diis aing ka sawah. Sial tak budak, aing mana yang hati tadi, nah mabur. Oh, teu jelas. Geus lah, aing balik lah. Ningakan wadang pis, aing jeung genjer, mabok aing lah sekalian lah.
Pangdenge aing aya suara manuk puyuh. Mana ya? Yeuh. Mana ya? Hai Mas Ara, anak ka mana? Sia daki, cek aing anak puyuh kudu kernearan indungna. Ngaran orang lain daki, Mas Ara ngaran orang JAKI. Oh heueuh, Jaki, aing pohuan. Ai sia nempo si Arok teh kan biasana jam sakit sok ke sawah ya. Pugu, jadi dia mah tadi jojogetan. Balik meureun. Oh, si Arok balik. Atuh geus lah mage nek balik. Aisyah kunaon Jaki, manak balik jeung cerita disukani ka pangi deui jeung mah. Mah kan biasa lewat ka dieu ngadangdeur. Geus ulah ceurik sadiheun amat sih sia. Mas Ara, suku urang dijejek Mas Ara. Jangan ngomong di tadi ada katijek mah. Cek aing besi jeuring yang jerikan aing dek balik gitu. Suku aing nyeri, beli gendong si Padang. Haram jadas sia, mulai ka kolak sia.